Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna baqiyatal uqudi. Tuluy saestuna sasesana pirang-pirang akad minal ijaroti nyatana tina nyewakeun wal kirodi sareng maparobati warrohni sareng ngagadekeun wal wakalati sareng ngawakilkeun wal wadiati sareng akad titipan wal ariyati sareng akad nginjemkeun wasyirkati sareng akad rereongan wal musaqoti sareng akad ceceboran wa ghairiha sareng lianti itu anu kabeh kadzalika eta nya kitu deui sapertikeun jual beli la budda henteu meunang henteu min muraati surutiha nyatana tina ngaraksa pirang-pirang syaratna itu ukud wa arkaniha sareng pirang-pirang rukuna itu ukud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Anjana kitab Sulamut Taufiq halaman 50. Ngalogatna kantun qauluhu summa inna baqiyatal uqudi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna baqiyatal uqudi. Tuluy saestuna sasesana pirang-pirang akad minal ijaroti nyatana tina nyewakeun wal kirodi sareng maparobati warrohni sareng ngagadekeun wal wakalati sareng ngawakilkeun wal wadiati sareng akad titipan wal ariyati sareng akad nginjemkeun wasyirkati sareng akad rereongan wal musaqoti sareng akad ceceboran wa ghairiha sareng lianti itu anu kabeh kadzalika eta nya kitu deui sapertikeun jual beli la budda henteu meunang henteu min muraati surutiha nyatana tina ngaraksa pirang-pirang syaratna itu uqud wa arkaniha sareng pirang-pirang rukuna itu uqud. Halaman 28 nya. Jajaran kedua dihandap. Nah, aya Ari siap Chan? Nggak Ari damnu kalimana dam sabab wati dosana ti jalma boga akalna anu ngahajawatina turnya hokana haramna karepna
jeung kamiskin saurangna taya ukuran mun duit henteu bogaan wajib kudu muasaan samut teh sapoeun pangajita dititihkeun tempat mencitna dengdaan eta teh dua bagian kahiji mun kahalangan ku musuh di perjalanan eta dam isor ngaranan mencitna teh diwajibkeun dina tempat kahalangan ulah arek dipindahkeun kadua dam pepencitan sabab tinggal kawajiban tawa gawe paharaman di tanah Arab tangtukeun kusarahan teu disahkeun mun tempat dam pepencitan tawa hadiah dahareun di luar tanah Haramain saeutikna fakir miskin anu kabagi dandaan eta jamana tiluan ulah arek dikurangan mun dendaan dilakon ku puasa saban dinten kenging saom dilakonan tan diharam dina nu sejen dam anu kalima nyaeta dam kusabab wati keur ihram wati teh jima nya da cenah ari keur ibadah haji atawa umroh mah pamajikan teh ngadak-ngadak leuwih geulis cenah jadi hawana teh kabita da gogoda lamun dugi kawati ari dugi ka batal mah henteu ngan pedah aya kewajiban dam mayar dendaan didenda tanya bari kuwati nate apal haram apal haram tapi da teu kuat gitu alasanana teh maka dendaanana teh nyaeta sodakoh onta jadi
teangan heula onta. Lamun teama teu manggih onta da secara teori bakal aya onta mah nya. Ngan lamun ieu mah eueuh onta teh maka teangan sapi mahalnya eueuh sapi oge mun eueuh sapi teangan domba atawa embe ngan pedah kudu 7 mahal dandaanana 7 kali 3 21 juta diurang duka di ditu deuk leuwih mahal duka leuwih murah ya. Kumamun eueuh onta teu aya, sapi teu aya, domba teu aya, embe teu aya, maka pek pangajikeun onta. Lain onta titah ngaji ya, tapi hargakeun harga onta. Lamun teh mah harga onta teh 30 juta tah maka eta duit anu 30 juta beulikeun kana dahareun tuluy sodakohkeun ka fakir miskin. Dahareun naon? Dahareun anu sah dipake zakat. Lamun di urang mah beas, lamun di Arab mah di urang Arab daharna naon sangu tawa korma. Teu apalnya. Sangu osok da nya, nasi kebuli sok ngadalahar daging osok, kambing guling. Korma mah jigana boseneun nya jiga urang kana salak meureun ieu mah nya. Tah beulikeun kana dahareun. Contoh lah anu babari kana beas nya. 30 juta beulikeun kana beas. Menang sakumaha tah? Loba pokona mahnya beas 30 jutaan. Anggap we sakintalna 1 juta. Berarti 30 kintal nya. Tuluy bagikeun ka fakir jeung miskin. Sakumaha saurangna? Bebas saurangna taya ukuran sabaraha we sadaekna nya. Ngan pedah engke dipayun minimal ka 3 urang. Berarti saurangna berean 10 kintal ya. Saurangna tangtuna ge lamun eueuh nu nguruskeun nya da ari ayeuna mah geus aya petugasna urang mah tinggal naon? Tinggal setor we ka ditu lamun duit teh mah duitna beulikeun kana sato. Kumaha ieu mah da miskin teu bogaeun duitna teh. Mun duit teu bogaeun maka digantian ku puasa. Sakmud diitung sapoe. Lamun sakmud teh sakilo sapoe, lamun 30 kintal sabaraha kilo? Sakintal teh 100 kilo, 30 kintal 300 berarti puasa 300 poe. 300 poe. Di mana ieu muasaanana? Nah puasana kudu di ditu wae. Puasana bisa di haram, bisa di nu sejen. Di nu sejen teh di mana di lembur da moal mungkin komo rombongan di ditu 300 poe. Kakara 11 poe ge geus puluhan juta biayana. Komo lamun 100 poe anu tujuanana ngan rek puasa wungkul. Pan tadi gitu boga duit pangna kudu puasa ge nya. Balik we puasaan di ditu mun teh mah sapoe nya di dieu berarti 289 poe. Bahkan di dieu mah aya gambaran keur ibadah haji aya nu nyegat teu bisa dituluykeun. Ari di zaman ayeuna mah lancarnya paling ge sadap wungkul. Aya nu nyegat teu bisa nuluykeun ibadah haji, maka aya kewajiban mencit harita keneh di eta tempat. Lamun aya domana nya. Ieu mah gambaran anu sa ayeuna mah moal
terjadi ya. Baheula ieu mah zaman baheula keur ibadah haji teh masih keneh dihalang-halang ku musuh. Ayeuna mah geus balageur nya. Bahkan paling oge kahalangan keur leumpang lamun ka beulah luar atawa ti hotel ka Masjidil Haram kahalangan ku tukang dagang bari da tara ngahalangan tukang dagang mahnya paling nawar-nawarkeun wungkul halal 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 cenah. Barisaan bahasa Indonesia na ya duka urang dieu urang eta teh. Tos eta mah nya ngulas salit da baheula atos. Kana hanca Bismillahirrahmanirrahim. Hancana halaman 50 pangluhurna. Fa'ala man aradal bai'a wasyira'a ayyata'allama dzalika ajil mazkur minal quyudi wasyuruti wal arkani. Ti heula teh nyarioskeun masalah jual beuli. Dina jual beuli teh supaya sah teh kudu aya akad ijab qabul. Atos dicarioskeun mun meuli buku teh mah abdi meser kana ieu buku kalawan harga 10.000 cek nu meuli, cek nu ngajual. Abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000. Teh ijab qabul. Tuluy qobad ikbad tampan tinampan nyanggakeun artosna nampi barangna. Cek saha tah? Cek nu meuli, cek nu ngajual nyanggakeun barangna nampi artosna. Katilu sok aya tanda syukur. Mudah-mudahan sing awet dianggena sing manfaat. Muncik tukang dagang parabot mah kadang mah sing buat pejet. Sing meuli deui eta mah suudzon nya henteu nya. Sing awet we gitu anger. Ta eta ijab qabul termasuk kamari syarat barang anu meunang dijual teh aya 5. Di antarana barangna kudu suci. Tuluy barangna kudu aya dina kakawasaan urang ulah barang anu batur atawa ulah barang anu teu dikawasa ku urang sapertikeun boga manuk leupas tuluy dijual. Belilah manuk urang dimurahkeun 100.000 we mangkaning manuk 20 juta. Mana manukna tuh na tangkal kopi eta teh teu meunang nya. Ngan aya nu dimeunangkeun sapertikeun ngajual lauk nu aya di balong anu babari ngubekna nya sagedena ge balong nya eta mah babari da lauk mah beda jeung manuk. Manuk mah hiber bisa ka ditu ka dieu ari lauk mah di dinya babari nya ngalana meunang eta mah. Tos kumaha lamun teh mah jual beuli na teh teu sesuai jeung syarat rukunna. Tadi dieu fa'ala man aroda al bai'a sahajal mak nu boga maksud jual beuli, boga maksud dagang, boga maksud ngajual tawa meuli lain tukang warung atawa toko wungkul. Da urang sarerea ge terkadang mah jadi pembeli, jadi penjual. Mun butuh tarasi, meuli tarasi berarti orang jadi pembeli. Ngalakapol di kebon tuluy dijual berarti orang teh jadi penjual. Berarti sarerea atuh ari kitu mah nya. Ulah ditujukeun sahajal manurek ngamaksud jual beli, oh ieu mah jang tukang warung. Henteu, urang sarerea ge ngajual osok meuli osok berarti jang urang ieu teh. Jalma nu boga maksud jual beli, urang mah lain boga maksud naon? Lain boga maksud wungkul, bahkan geus jadi naon pelaku nya geus lila.
ayat ta'alama zalika wajib nganyahokeun kana syarat-syarat jeung rukun-rukunna jual beuli. Nu kamari teh kumaha lamun teu cumpon syarat jiga naon kan ari jual beuli teh barangna kudu anu suci, ari ieu urang barangna najis sapertikeun tai hayam, tai domba da alus eta teh kana naon? Kana pepelakan, gampang tinggal ganti akadna ulah jual beuli tapi silih bere. Kumaha carana? Kumaha we nu penting lain jual beuli tapi ganti jadi naon? Jadi silih bere. Tah gitu aman ari kitu mah nya silih bere mah mun dibahasakeun mah urang mere tai domba sakarung ceuk anu boga duit teh urang mere duit 100.000 da mere duanana nya sanajan lamun dinaonkeun mah lamun disedek-sedek mah si eta moal mere duit lamun teu dibere naon lamun teu dibere tai domba ngaranna teh hibah biiwan mere ngan make tutukeur mere ngan make tutukeur teh hibah biiwan teh bahkan geus menjamur di urang mah nya naon nu mere dibere nu teu mere teu dibere eta teh sanajan kikituan teh goreng eta teh nya tapi da kumaha dengan budaya goreng tapi geus melekatnya mantak aya bahasa ahsin ilal muhsin nyieun kaalusan kanu mere kaalusannya si itu mere kurang bere deui bahkan sakapeung mah sok asa jadi kahutangannya barang bere teh sok asa naon sok asa nginjeumkeun asa nganyukeun nya mere komo lamun jeung piringna aduh engke ieu piring ieu sia naon padahal mah ti ditu teh naon mere teu menta kudu dieusian deui ngan karumasaan nu dibere eta mah urusan masing-masing jeung urusan hate masing-masing nya tos kumaha lamun teh mah jual beulina teh teu sesuai syarat rukun sapertikeun kumaha barang najis dijual ngajual abdi kana ieu tai domba sakarung kalawan harga 100.000 tara kitu nya nu jual beuli mah henteu naon henteu lentong jiga kitu ngan ieu mah supaya kaharti ceuk nu meuli abdi meser ieu tai domba bieu tai domba teh hayam jadi poho tai domba sakarung kalawan artos 100.000 nyangakeun barangna dalam kurung tai domba nampi artosna nyangakeun artosna nampi barangna bari nu dijual beulikeun teh naon tai domba maka hukumna haram jeung doraka lamun akadna jual beuli ulahnya atawa ngajual manuk keur hiber atawa leupas atawa ngajual barang anu batur eta oge sami teu kengingnya jiga di pasar nih gigireun jongko urang teh aya jongko batur nu bogana keur ka WC aya we nu rek meuli teh ka mana ieu nu gaduhna nuju ka WC sok ku abi we sok bade kan meser naon tah ieu tah niat nama hade pangajualkeun barang saha barang batur tapi nu bogana henteu nitah teu ngawakilkeun sanajan awal akhir nu bogana jadi bungaheun eta teh doraka nya teu kenging kajaba lamun anu gaduh jongkona teh ngawakilkeun urang rek ka WC heula engke bisi aya nu meuli pangnaonkeun pangladangankeun talamun kitu mah engke lebetna kahanap kana wakalah alias ngawakilkeun mangga ari kitu mah tos bahkan lamun dina dahareun mah wa illa ya ta'allam zalika
akala riba sa'a am aba. Dalam teh mah jual beli teu apal kana ilmuna pasti kena atawa nyorang kanu disebut riba. Riba teh lain riba jika mawa kurupuk nih tukang kurupuknya riba, tapi riba teh hiji akad anu doraka gampang namanya. Tos etanya. Nah hageuning make ketat-ketat teuing jang nu jual beli teh ceuk urang mah nu geus mah geus we nya. Daduanana ge pada naon ieu eung, pada rido ieu nu ngajual taido mah rido 100.000 sakarung, nu boga duit ge rido meuli taido mah 100.000 sakarung. Sanes masalah kituna. Kan ari tukang dagang atawa jual beli teh ganjaranana teh lain edel-edel eta teh dagang teh atawa jual beli teh. Didawuhkeun ku Kangjeng Rasul at-tajirus soduku yuhsaru yaumal kiamati ma'as siddiqin wasuhada. Sajajarna oge jeung jalma-jalma tukang ibadah anu balener, sajajar jeung jalma-jalma anu maraot syahid. Jalma anu mangkat kapang perangan tuluy maotna syahid otomatis kenging jaminan naon ye? Surga. Eta teh sadarajat jeung tukang dagang anu bener anu jujur. Tuh tukang dagang teh akur jeung nu perang, tukang dagang teh akur jeung tukang ibadah bari bener. Ciri yen dagang atawa jual beli teh loba gogodana. Pangna kieu oge sakapeung mah mang sabaraha ieu 10.000 8.000 ge aduh jang can kenging ti dituna teh ti dituna ge pugu ti dituna mah 5.000 nya tekan teu karasa bohong tukang dagang mah saeutik atawa eta mah gede teuing mang sabaraha ieu 10.000 8.500 we aduh can kenging ti dituna ge teu pirang ngabelaan duit sabaraha ta 500 perak ceuk kasarna mah mulung we 500 mah nya mun aya nu miceun eta ge tapi da emang geus malakatnya geus malakat mayoritas oknum atuh ari oknum teh tukang dagang anu barututna sakedeung-kedeungna teh sok dicampuran ku naon ku bohong. Ieu teh acuk ieu engal teh tadi ge aya nu nawis teh dipasihkeun da emot ka teteh. Asa geuningnya sering nguping sanajan tara balanja baju oge nya. Soklah ka teteh mah, sok aya bahasa, soklah ka teteh mah sakieu we. Soklah ka Bu Haji mah sakieu we cenah ngarayu eta teh nya ami dibeuli. Ka teh Haji mah sakieu 100.000 moal bari init. Teteh ka dieu sabaraha tuh 80 nya soklah ka teteh ieu mah pedah ka teteh cenah ieu mah. Pugu ka tiap jelema ge ngobrolna kumaha kitu nya. Tah nya. Eta teh hati-hati nya. Hati-hati teh kumaha nya eta nu ari nu meulina mah teu bermasalah da bener nya nganu ngajualna jual beli dicampuran bohong kauntunganna mah paling 10.000 20.000 tapi ku ngabohongna geus doraka geus haram bari lain ngan sakali eta teh sogera lamun di Bandungan nya di pasar-pasar hampir kitu tempokeun we eta teh ngobrol teh hampir aduh can kenging jang di ditu ge cenah aduh cenah atuh tamihan we sok saalit ewang pugu dina buktina mah urang gede nu ngajual anu meuli leutik eta teh lain saalit ewang. Ari saalit ewang mah 10.000 dibagi 2 5.000 ewang. Ari itu 50.000 batina ari urang ngan kurang 5.000 mah lain saalit ewang ari kitu mah nya. Jadi jalma anu sok jual beli alias tukang dagang
ganjaranana darajatna sami sareng siddiqin jalma tukang ibadah bari bener wasuhada bahkan sami sareng jalmi anu maraot syahid. Kan urang ge hoyong maot syahid teh nya ngan duka teuing urang mah duka syahid maotna engke teh duka henteu nya. Diajak perang da teu puruan urang mah sieun naon sieun pae caritana hayang maot syahid teh ai pae sieun. Diajak ibadah da teu puruan boro-boro anu sunat nanu parduna ge kadang masuk telat nya kadang malabas salat lohor dina waktu asarnya tah. Geus we nu gampang jadi tukang dagang tah, tapi tukang dagangna anu bener. At-tajirus soduku, at-tajir teh tukang dagang, as-soduku anu bener, bener teh sesuai jeung kriteria, sesuai jeung kakuduan. Yuhsaru yaumal kiamah dina poe kiamah dihijikeun jeung siddiqin jeung suhada. Da sabenerna mah henteu hese nya tukang dagang bener teh. Sabaraha eta mang 10.000 8.000 we mual jang ieu mah entos 10.000 wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Tapi berat ngobrol kitu teh rata-rata aduh can kenging jang ti ditu nage tah. Kadang sok hayang wae kitu nya eta teh. Meureun ieu mah nya lain nyangka meureun gitu. Tapi sok cobaan we lamun urang balanja gitu nya ka mana we. Tos jamna leres teh aya nu nyalak jam pilih wangi teh can isa menit deui salit deui wa qala sallallahu alaihi wasallam minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Aya dosa ya anu ieu dosa teh teu bisa dikiparatan, teu bisa dihapus illal hammu fi talabil ma'isyah. Kajaba panghapusna teh kacape dina neangan kahirupan. Seperti kumaha kacapena teh nya kacape gampang nama lamun di palemuran mah nyawah capek boga kebon capek kudu babat kudu melak kudu ngalingihan itu ieu lamun teu dibarengan ku ngarasula eta teh jadi penghapus dosa. Bingung lamun boga sawah can dibabat bingung lamun boga kebon can dibersihan bingung lamun sawah ku beurit wae bingung. Kabingung eta teh jadi penghapus dosa. Babari nya ngahapus dosa teh ngan pedah ulah ngarasula. Komo nyangka Allah teu adil Allah teh sangkilang urang mah tukang ngaji ieu teh tukang berjamaah tapi ku beurit deui nah ari batur anu tara salatnya tara salat teh urang teh geus suudon buat teuing osok salatnya kalau disangka tara salat nah ari seeta nu tara salatnya alus we parena teh buat teuing tara salat teh ceuk urang buat teuing salatna rajin, buat teuing tahajudna rajin, nya saha nu apal urang mah ka batur teh teu kaok ningali si eta mah jiga tara si beungeut tara salat ulah eta teh nya da ari si beungeut mah teu berarti nu sok wudu glowing nya da ari kulit mah beda-beda nya. Nah jadi ulah suudzon nya. Jadi aya hiji kabingung nu mana kabingung eta teh jadi penghapus dosa nyata bingung dina neangan maisah. Ari maisah teh kahirupan can boga beas jang isuk ceuk salakina teh aduh kudu ka mana ieu nya bingung tah eta teh jadi penghapus dosanya. Aduh lumayan tah
sok baringung nya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tadi deui moal urung deui ya teh ari moal mawang entos we tos isa acan 3 menit deui hok atuh 3 menit deui cenah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Nabi man talaba dunya halalan ta'affufan namun presenterna ari moal wakabubar mah man saha jalma tolaba anu nyuprih alias neangan itu jalma teh adunya kana dunia halalan anu halal ta'affufan anil mas'alati karena ngaraksa tina pepenta kabatur wasa'yan jeung ngajalankeun ala iyalihi ka keluargana itu jalma wa ta'atufan sareng karna mikawelas ala jarihi ka tatanggana itu man lakia ta bakal manggihan atawa patepang itu man Allah ka Allah subhanahu wa ta'ala wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Saur Kangjeng Nabi saha jalma anu eta jalma teh neangan kana dunia usaha mun ceuk urang mah usahana teh halalan kanu halal henteu ari gede mah hasilna ngan halal ngan saukur buburuh mun di palemuran mah buburuh ngoret buburuh maculnya anu sakitu panasna nya can lamun ditetempukeun bae kudu boga sawahna nya pusing meureun eta teh nya halal kikituan teh kumaha migawe kana pagawean halal teh ta'affufan anil mas'alati ngaraksa tina pepenta daripada pepenta kabatur da urang teh boga keneh harga diri miskin-miskin ge ari pepenta mah di urang mah da tara nya aya nu pepenta belah kota makan cicing we sisi jalannya kieu tah naon pepenta nya make baju butut ari dituturkeun geuning asupna kana mobil katipu tah nya wasa'yan aya iyalihi kituna teh pedah boga tanggung jawab boga tapakahaneun boga anak pamajikan anu mengandalkan manehna wa ta'atufan ala jarihi jeung mikawelas ka tatanggana sakapeung mah mun tatanggana teu boga teh sok dibere maka jalma nu kitu teh kumaha jalma neangan usaha anu halal sanajan leutik nya ngan saukur koreh-koreh cok ceuk paribasana da urang mah eueuh nu koreh-koreh cok nya koreh-koreh macok teuneun nya diteuneun nya henteu koreh-koreh cok da urang mah stok loba keneh pare genep karung deui teu boga pare padahal masih kena numpuk. Tah jalma anu kitu nu usahana kana halal jaminan ti Allah laki Allahu maka eta jalma bakal ditepangkeun sareng zat Allah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri bari raraina sapertikeun bulan purnama dibayangkeun ku urang teh berarti hurungnya jiga neon beungeutna teh teu berarti kitu nya bakatingku ari bulan teh katinggalna indah nya tah ieu oge jalmi oge engke bakal dialuskeun beungeutna kan urang mah sok gampang naon gampang nempas ih cenah beungeut maneh kasep jiga bulan bunga
itu apaleun bulan teh alus teh tika jauhan tika deketan mah korodok sanes kitu maksudna nya. Wajahna kal qamari lailatal badri sapertikeun bulan purnama dina pada alusna. Mun awewe mageulis kawanti wanti ya, lamun lalaki kasep kabina bina pada hayang kan ieu teh nikmat nu pangageng-ageungna. Gawena mah jiga ripuh ngan buruhanana sararea ge hayang buruhan ieu mah ngan pas gawena jadi teu purun teu purun gawe mah nya. Terakhir waqala alaihi salam alaikum bittijaroh pek daragang. Nah tasawur Kangjeng Nabi ge pek daragang. Naon kitu pangna kudu daragang fa inna fiha tis'ata a'syarir rizki. Sabab dina dagang teh aya salapan pirang-pirang perpuluh rizki. Ku ayana dagang salapan tina 10 anggap we 80%. 80% rizki milik bisa dagang teh gara-gara dagang. Da kaharti atuh ku urang ge nya. Nu dagang mah usaha nya, ari nu cicing mah teu usaha. Jelas nu dagang secara teori bakal leuwih loba daripada nu cicing. Bandinganana ge 8/10 berarti nu dagang mah geus meunang 8, anu cicing mah teu meunang naon mantak pek daragang. Maksudna lain kabeh jadi tukang dagang. Tarek saha nu meuli kabeh tukang dagang ngajajar warung ti Cikamuning nepi ka sasak warung kabeh cik saha nu meuli. Nepugu mah parasea merenya tukang dagang. Maksud nama jual beli ngajual nasing alus meuli nasing alus. Tukang meuli ulah nganyerikeun tukang dagang ya, tukang dagang ulah nganyerikeun anu meuli. Bisa baraha ieu 20.000 di warung itu 15.000 diobrolkeun ka warung eta. Sanajan naon sanajan sah-sah wae tapi eta teh nganyerikeun tukang dagang anu eta atuh ai kira-kira murah mah tinggal ulah kadinya ulah diobrolkeun nya. Da sok naon sok gampang emosi gitu lamun naon teh mah dibanding-banding jeung nu sejen leuheung mun nya ieu mah sugan we amih murah gitu digitu-gitu teh bara ieu 20.000 di ditu 15.000 nya sok atuh 15 nya da bakating ku naon ngaragangan buat teuing di ditu ge akur 20 eta mangan hayang murah unggul teu kenging tapi silih jaga. Komo ari dibandingkeun jeung naon mah jeung grosir mah sapertikeun warung dibandingkeun jeung pasar. Sabaraha ieu 20.000 di pasar ge 10.000 gede-gede teuing nyokot bati teh. Tah bahasa anu sapertoskeun kitu nya da ari jual beuli nyokot bati mah bebas nya. Da lain ge jual beuli ari teu boga naon mah teu boga bati mah meuli 10.000 dijual 10.000 eta mah lain ge naon lain ge dagang. Da ari dagang teh liribhi tujuanana teh supaya meunang bati nya. Ari kira-kira teu wani mah ulah teuing sagala naon sagala dibaca geus we. Sabaraha ieu 20.000 tiasa kirang teu henteu tos we wantun galeung teu wantun ulah geuleung. Tah jadi intina mah naon nu dagang sing alus ku dagangna nu meuli sing alus ku meulina. Zakara zalika al-Ghazali fil Ihya kitu kasauran Imam Ghazali. Wa madzaka wallahu a'lam bissawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana
Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bitalimi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan. Subhanakallahumma